Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Kocapkeun harita di imahna Nini Maya anu aya satu kangen warungna. Harita teh kira-kira geus wanci Isa. Sasatoan peuting reang disarada. Kayaning jangkrik jeung cari cangkas. Nini Maya kakararengse ngalaksanakeun salat Isya. Ari asih harita teh keur maresan bahan dagangan keur poe isu. Geus atuh Nyai. Isuk deui wae, da eta mah isuk ke kaburu ieu, teu kudu dipigawe ayeuna. Ceuk Nini Maya bari ngareret ka asih anu keur pak-pikpak beberes. Lah salit deui ni. Kapamang mangga Nini mah bade kulem ti payun mah hawatos tos wengi ni. Kitu cik asih bari mungkusan piburaseun jeung isu. Harita kira-kira wanci jam 11 peuting asih teh can sare. Sabab kakara beres gagawe. Harita asih keur diuk di hareupeun kamar Nini Maya. Keur kitu kadenge esor nu pakolotrak di hareupeun panto. Gebeg asih teh ngarejag reuwas. Tapi teu waka cengkat dina diukna. Sabab nyangka teh meureunan ucing anu sok biasa asup kana para warung. Tapi lila-lila eta sora teh beuki gandeng. Kadenge sora anu metotan kursi warung jeung tinggulu prak kana gebyog warung. Ngadenge kitu asih teh terus cengkat, leumpang ke ketayepan, muru ka hareup, arek nempok ka pelebah warung. Lalaunan asih teh terus muka panto warung, anu ngahiji jeung imah Nini Maya. Breh kaciri, harita teh dua jalma anu asup ka warung. Duanana make baju sarua hideung jeung make tergos. Atuh teu talangke asih teh harita tuluy nyampeurkeun ka eta dua jalma. Asih kawilang ludeungan teh kasieun saeutik ge, maklum manehna teh geus dilatih jeung ngabogaan ilmu anu lain saeutik pikeun yang hareupan kaayaan jiga kitu. Pok asih teh nyentak eta dua jalma. Manusia, saha maneh teh ha? Wani-wani asup ka dieu, ini sia. Tong wani ngabangsat ka imah aing. Nah geus bosan hirup sia teh ha? Cik asih bari mureleng ka eta dua jalma. Waduh, ulah galak gitu atuh Nyai Kakang teh. Ulah galak tuman eta dah. Hayu urang menuju akang ka dieu. Akang teh ngahaja ye. Arek neang Nyai datang ka dieu teh. Hayu. Cik eta garong jiga nu ngahajakeun mantak jengkel kadengna ku asih. Ngadenge kitu asih tambah nafsu harita teh. Haok nyentak ka eta jalma. Kurang ajar sia. Naon maksudna sia ngomong kitu ka aing? Teu sudi teuing deuleuh. Arek sia anu kudu init, lamun teu init ulah nganahan sia. Sia bakal hanjakal. Temal asih bangun keheul jeung jengkel. Harita bahasana kaluar rada kasar. Atuh ngadenge kitu teh eta jalma anu ngajanteng duaan teh amekeun pisan bari pok nyarita deui. Tah, teuing kurang ajar sia. Ngahina ka aing, ngahina. Ceuk eta jalma sing horeng teh japra jeung baturna. Harita tuluy ngaburak-barik di jero warung, ngawut-ngawut pangeusi warung. Atuh rei asih teh beuki nafsu wae. Harita asih langsung narajang ka eta dua jalma. Siat keduk kubra golopra. Japra teh jengkang narima panarajang ti asih anu tetela tenggelanana sok sanajan ti pantar awewe beda karasana ku Japra. Uniang Japra teh hudang bari rada darig degan terus bijil teh eta warung. Japra jeung baladna anehen sabab tetela eta panarajang teh beda karasana jiga lain tenaga biasa. Waduh, kurang ajar sia. Nah saha cenah eta awewe teh. Mangkel kurang ajar. Kakara aing memanggihan awewe nu samodel kitu tah. Beda karasana ye neunggeulna. Waduh. Kitu ceuk Japra. Geus kitu mah celang berbet. Japra teh lumpat satarikna. Kitu deui baladna kabur sabab sadar yen musuh teh nu disanghareupanana lain jalma bantrak-bantrakeun. Beda karasana. Nempo kayan kitu asih ngorejat harita teh bari pok ngagorowo. Kurang ajar sia. Rek kabur ka mana sia? Montong kabur pengecut.
Cek Asih harita teh bari bareng-bang lumpat ngudag eta dua jalma. Tapi tetehlah harita teh dua jalma gancang pisan lumpatna. Sabab Japra jeung baladna ge lain jalma sambarangan, manehna geus bisa ngukur kana kaayaan. Ari Asih harita teh geus jauh lumpatna ngarasa teu kapanggih, balik deui we ka imah Nini Maya. Bari tuluy meresan warung anu pabalata, urut tadi diawut-awut ku Japra. Ari Nini Maya maneh hari weus-weus nanyakeun ka Asih, bisi kumaha ona. Da manehna nyaksian ngintip tina lawang panto. Basa Asih keur parerea omong jeung dua bangsa. Nyai, teu kuna naon geulis. Aduh, nah jelema teh geuningan kurang ajar pisannya. Wani-wani ngaburak-barik warung anu sakieu kaayaan. Si gejol teh tah. Sumuhun ini, manehna teh kabur duka tingkah mana, namanya teh diudag ku abdi. Tapi henteu kaberik. Kitu cek Asih, bari pakpik meresan anu amaraya. Keun wae Nyai, ari urusan dagangan mah. Nu penting Nyai we salamet teu kumaha onam. Hariwang Nini mah yeuh. Cek Nini Maya bari nyampeurkeun ka Asih anu keur beberes. Henteu Nini, abdi mah henteu kumaha. Nya sanggeus kitu mah Nini Maya jeung Asih harita terus meresan korsi, meresan dagangan, meresan gelas jeung piring anu amaraya kurut diawut-awut ku Japra jeung baladna. Ayeuna urang tunda kaayaan Asih anu keur aya di imahna Nini Maya. Ayeuna urang caturkeun kaayaan di hiji pos ronda, di hiji lembur, dina kaayaan peuting harita, mani rehe simpe. Di gardu ronda aya 4 jalma anu keur kabagian jaga sis kamli. Pok salah saurang nanya ka baturna. Orang mah teu kaharep teh karena kejadian anu lumangsung tah. Nah bangsat atawa sato eta teh nya. Kan ukur ngarajit we tah kana ingon-ingon teh. Mun mah bawa arek dipaling mah ulah sok mantak ngahariwangkeun kieu jadina teh. Boga geus sarua kuring ge Kang. Watir kan boga satona tah. Menang geus capek nginguti leutik tah ngalaparap ngalpoe. Da lamun kapanggih mah eta bangsa teh lama burung diwawajet ku kuring mah. Kitu cek nu saurang deui, bari menerkeun sarungna harita teh. Maneh mah jiga nu nyawe boga pangabisa tuh. Sakitu borangan tah, tadi ge titah nyokot culu, kapan embung cenah da sieun. Maneh kudu dianteur sagala rupa tah ku si Marno. Lain borangan eta mah, nya era we kuring mah. Lamun panggih jeung anu aneh-aneh teh sok nya kitu bisi teh percaya kitu. Yen kuring manggih keanehan. Bisa bae alasan mah borangan be atuh maneh teh maneh lobasan alasan. Temal Ijan anu keur ngadahar belum sampe bari nyang hareup pandurukan. Duh enak pisan euy belum sampe teh. Namun ngalati mana nya? Cek Marno baturna bari jeung ngadaharan belum sampe. Telepas bari jeung udud. Eta tadi borita ngalatina galengan sawah tah. Bari kacai sakalian marab domba tuluy we ngalah sampe. Alus binihna atuh dah. Petingan eta mah hipung dijamin. Kitu temal Ija. Hari teh kayaan peuting hawana karasa tiis pisan. Usman nitah ngasurkeun sinedurukan ka Ijan. Jana ngasurkeun gara kita sinarana gede tah seuneu supaya teu tiris kieu aya. Nah peuting teh tiris-tiris teuing nya rek halodok kitu teh. Harita Usman anu keur diuk digereun Uju jeung Marno. Ngadenge aya suara anjing anu babau mah ditarik pisan. Teuing ti mana asalna. Aduh Kang, naonnya Kangnya? Tah, anjing babaung tah. Ari maneh atuh Ujuk? Keun bae atuh pirage anjing babau. Adatna eta mah geus jadi pagaweanana. Jeung lamun jurig teh keun bae deui napsi-napsi we. Namanya kateuingan atuh. Cek Ijan ngeleg harita teh ka Uju anu memangna borangan pisan. Aduh, maneh mah ngomong teh sok ka mana bawa lalabora. Kami mah lain borangan tapi era sabab geus lila yeuh tara panggih jeung kitu. Komo bangsa jurig mah. Amit-amit teh ka ditu ka sabrang ka Palembang. Anteur ka pipir sakedeung yuk. Narik naon atuh men tadi anteur sagala. Leumpang we ka ditu sorangan dah.
Mani kudu diantur segala rupa. Lah, sakedeung atuh no. Arek nengan cicir. Naon? Arek nangan cicir. Jangan naon arek cicir maneh dah. Lain kitu, hayang ngompol ya. Duh, geus kawas kapatulukan we ari maneh mah. Hayang ngompol we bebeja atuh mani kudu diantur ka sudak teuingna atuh. Temal Marno. Hari-harita Uju ungeuk bari jeung rada nyengir. Geus kitu mah, Marno teh karunyaeun terus nurut nganteur ka Uju. Kapipireun pos ronda anu aya di satukangeun kebon anu paroe. Ari geus nepi lalaunan Marno teh leumpang ke katayepan ninggalkeun Uju anu keur ngompol dina rungkun bala. Keur kitu, kadenge sora anjing anu babaung teh tarik pisan. Atuh gurubu, Uju teh sok sanajan can rengseng ngompolna, ribut lumpat malika tukang. Ari breh teh Marno geus eueuh. Koceak, Uju teh ngoceak. Hei, jurig yang, no, Marno, aduh ting, tulungan atuh no, kamana di maneh, no. Kitu cek Uju bari lumpat harita teh, nuju ka pos ronda, atuh kabeh baladan aya di dinya teh, teu kuat nahan pikasirieun, nempo kalakuan Uju siga kitu. Dasar orang maju nyok. Borangan teh beakeun san ku sorangan atuh euy. Manggas lah. Sing bener tah. Ulah kurat karet kitu. Bisi aya nu ngarebot tah, benerkeun heula sok sing tarapti. Engke lamun geus tarapti, keliling ulah cicing we di gardu rona ya. Bisi aya naon-naon anu teu piharap. Kitu harita teh cek Ija. Aduh, tungguan atuh kuring jan. Tungguan arek nganggeuskeun sakedeung deui di dieu we lah. Aduh, eta. Gawat atuh. Satuluina jalma nu opatan teh harita ngatur pilampaheun. Duaan cicing di gardu, anu duaan deui arek keliling ngaroris lembur. Atuh geus kitu mah, harita Marno jeung Uju nuju ka tengah lembur. Ari Usman jeung Ijan cicing di gardu ronda bari ngadurukan. Marno jeung Uju keur jongjon laleumpang kitu. Aya sora angin anu nebak kana tatangkalan, kadengena semunga guru. Ke euy. Ke aya naon nya ieu? Nya jol-jol aya angin teu pupuguy teh. Sarada gede kieu ya. Cik Marno harita teh bari babacaan sabisa-bisa. Beuki dila eta sora angin teh beuki ngaguru, beuki deukeut wae ka Marno jeung ka Uju. Atuh kabeh ge harita teh ngarasa sieun ngadengi sora angin anu ngaguru. Alah, Kang, ulah kikieuan Kang. Aduh, sing karunya Kang. Rek kumaha ieu? Lamun aya neon-neon ya, kuring mah tanggung jawab Kang. Cicing ulah cicing. Ulah waka kabur kurewas ya. Anggur si babacaan. Nah naon itu atunya? Astagfirullahaladzim. Kitu cek Marno harita teh. Ari Uju murungkut bae bari terus melu babacaan sabisa-bisa. Sabab manehna mah geus ngarasa soak jeung sieun. Beuki lila teh eta angin, beuki ngaguru, tapi lila-lila mah jep jempet teu kadengena naon. Teuing ka mana leungitna. Eueuh geuningan naon-naon lah. Ieu mah meureunnan liwat we nebak pihujaneun tah. Dasar dari katarima kudu borangan masuk jadi lain eta teh. Kitu cenah cek Marno, bari ngareret ka Ijan, anu beungeutna kaciri remang-remang. Dasig lamun beurang mah pasti kacirina teh pias koneas sabab soak ngadenge sora angin. Lain Kang, namani poek-poek teuing nya teh. Mani eueuh cahya bentang jeung bulan atuh. Tara biasana teh ya. Kahayang teh atuh bray caang. Cik atuh sok batere hurungkeun. Mawa batere lain tadi. Alah, puguh tinggalin di gardu poho jadi teh. Da heueuh ngarasa pedah rada caah. Alah, kumaha tuh geus kieu nya? Nya, urang ngecayok we halaunan. Ongko ami teu kaciri ku bangsat deui. Ari teu mawa oncor mah. Jadi urang bisa nganyahoankeun kana pibahayaeun tah. Sabab maranehna teu nampo ka urang. Kitu temal Marno harita teh bari ngareret ka Uju. Keur kitu katempo harita teh ngolepat di hareupeunana. Kasaksian ku Marno. Gebeg Marno teh ngarenjak. Terus lumpat ti heula leuwih gancang.
Ari Uju nempok itu manehna reuwas asa ditinggalkeun ku Marno terus ngagajeleng ka hareupeunana bari pok nyarita. Hai, Kang nanaonan Kang? Ninggalkeun batur. Nanaonan? Arek ngahajat teh, arek nyiksa ka kuring. Aye cicing juk cicing. Bieu kami teh nampu anu ngolepat tuh di belah kidul. Urang sampeurkeun. Jempe tong cek copoy atuh. Bisi heueuh bangsat. Alah, anu bener Kang. Nu bener itu nyarita teh. Serius? Ari maneh. Sok cara percaya wae atuh ka kami teh kena jadi bendok. Hayu, urang sampeurkeun ka belah kidul tuh. Atuh geus kitu mah, Marno jeung Uju terus nyampeurkeun kanu dituduhkeun ku Marno. Ijan ngeteyep lalaunan bari jeung dodongkoa. Harita katempo aya kalangkang hideung anu keur jujuringkangan. Gebeg Marno jeung Uju teh harita reuwas bari pok ngaharewos ka Marno. Kang, aya jalma itu teh. Bener bangsat meureun tuh. Jujuringkangan. Cicing. Urang pegatan wae lah. Sabab lamun ditinggalkeun neang batur di pos ronda bisi ngiles manten. Keun urang cerek wae sakalian lah. Tuman. Aduh, kumaha Kang? Lamun manehna ngajak gelut tah. Lah nya gampang atuh. Gelutan wae sakalian. Pidaku teu wani. Dua ngarawan hiji. Nya nama Kang. Sok atuh burukan. Cek Uju haharewosan jeung Marno. Beuki deukeut harita teh anu jujuringkangan. Sanggeus aya ka hareupeun Marno jeung Uju teu talangke. Marno anu pangheulana ngagajeleng megatan ka eta jalma. Haok Marno teh nyarita. Eureun sia bangsat. Ari kabur ka mana sia? Wayah kieu kalantang kulinting sia. Turunkeun sia, babawaan sia. Mawa naon eta teh? Wawanian sia ngabangsat ka lembur aing. Lamun sia hayang hirup keneh, serahkeun eta barang-barang. Cik Marno harita teh bangun pinuh ku amarah. Tapi eta jalma teh teu nembal. Cicing wae bari jeung teu usik-usik. Ngan panona melong harita teh ka Marno jeung ka Uju. Ari Uju jeung Marno nyidik-nyidik kana pangawakan eta jalma. Red ka handap, red ka babawa anu digemolna, red ka luhur kana beungeutna. Barang breh disidik-sidik teh harita ku Uju jeung ku Marno. Eta jalma teh huluna mangrupakeun anjing tapi awakna manusia. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nah teh manusia tawa siluman Kang. Nah sirahna juga anjing. Kitu cek Uju. Beri rada gugup manehanan. Barang keur kitu. Eta wujud teh terus babaung mani ngalebung tarik pisan manta kukurayeun kadengena. Rengse babau. Harita ti beulah peuntas. Sarua kadenge aya sora anjing anu babaung. Jiga nama eta teh mere tanda kabaladna. Sora anu ti kajauhan teh ngiles. Tuluy hiuk aya angin ngagelebug. Kayan langit jadi poek pisan. Atuh Uju jeung Marno teh teu nempona naon. Buntu harita teh panempona. Eta wujud manusia anu huluna katempona anjing teh terus babaung di dua kali. Marno jeung Uju teu bisa ngayakeun tindakan naon. Sabab panempona ngadadak jadi poek. Nganu kadenge teh iwal ti sora anu babaung bari jeung angin ngaguru. Ting saleor tarik pisan ti unggal madha. Marno harita teh neger-negerkeun karep sanajan manehna ge teu leungit ti rasa kahariwang jeung kaanehan. Ku nempo wujud eta jirim ka handapna wujud awak jelema ari kaluhurna beungeutna jiga anjing. Dasar bangsat kajajaden sia. Ulah lumpat. Sok lawan aing. Lawan. Kitu cek Marno. Cungungung deui eta wujud teh babau. Aya nama pondok kadengena. Sanggeus kitu siat hiuk eta jirim teh ngaleungit sakilat pisan. Keur kitu Uju ngadekeutan ka Marno bari pok nyarita. Kumaha Kang? Beunang bangsa teh. Mana geuning teh kaciri atawa lumpat? Nah atuh mani poek-poek teuing nya. Alah, kabur kabur bangsa teh sakilat asa teu kaharti teuing da kakara ieu akang mamanggihan jiga kieu. Tuluy ngiles. Nah ka mana atuh mangkeluk teh nya? Ngiles? Ka belah mana Kang ngilesna? Da kuring mah teu nempona naon ieu? Poek we nu aya. Nya puguh ge. Ngan beda kadengena. Pak guluprak tuluy pakles we ngiles dah. Aneh, nama ketergos anjingnya jelema teh. Tapi awak nama jalma biasa. Jeung kunaon ditanya teu nemalan di kalah babaung jiga anjing. Lah keun bae. Ai nama urang balik heula we.
Urang bejaan batur tah di gardu ronda. Oh, gitu Kang. Nya hayu atuh. Tapi kuring teu heula Kang. Kuring teu heula ulah ninggalkeun ya. Deuhna ting ari maneh Uju sok ka mana wae atuh. Sok atuh teu heula sok. Kitu cek Marno. Bari mare lolongkrang jalan ka Uju. Nya geus kitu mah duanana teh baralik ninggalkeun eta patempatan nuju ka gardu ronda. Gancangna carita, Uju jeung Marno harita teges nepi ka gardu ronda. Kasampak teh Ijan jeung Usman keur ngariung durukan, bari jeung lepus udut. Barang datang anu duaan, Usman jeung Ijan terus sengkat. Ai, nasa sakedeung pisan ngaroris lemur teh Kang. Nah nepi ka mana eta teh? Kitu cek Ijan, bari melong ka Marno. Lah, nepikeun ka tengah lemur euy. Ngan aya nu aneh dah papanggihan biteu yeuh. Papanggihan? Manggih naon? Manggih dompet atawa manggih naon? Duh. Nah, si lain mah kena dompet bae atuh. Lain manggih dompet, manggih nu aneh ieu mah yeuh. Nya Kang. Manggih nu aneh pokona mah bari jeung sieun deui pigagilaeun. Heh teuing. Kitu cek Uju ngengklokan caritaan Marno. Kek. Nu aneh naon jeung kumaha atuh caritana sok atuh geura caritakeun kabeh jadi penasaran kuringnya. Aya naon nu aneh teh jadi penasaran kuring ge yeuh. Cek Usman harita teh manehna jadi ilu penasaran anu tadi cicing wae teh nyarita teh. Lah kieu puguh caritana mah euy. Cek Marno bari barabat nyaritakeun kejadian anu tadi lumangsung ditetek teh nu kaliwat. Timimiti manehna ini ti pos ronda nepikeun ka papanggihan di tengah lemur hiji wujud anu huluna siga anjing. Dah kitu lalakun nama euy. Mancak aneh nu mancak ge. Ari tadi kumaneh kadenge basa aya nu babaung tah. Pogo koreng ge terus wae tadi teh ngadedengekeun tah nu ting baraung. Belah kidul sakali tah. Nya di tengah lemur sakali. Didedengekeun we kuduaan tadi teh tah. Di dia dina hate maboga rasa hariwang tah. Ceung teh kanu duaan. Buah-buah papanggihan anu lain-lain hek teh benernya. Kumaha atuh geus kieu ya? Kitu cek Ijan bari ngareret ka Marno. Ayeuna mah kieu wae lah. Sabab urang teh ayeuna kebagian ngajaga keamanan. Kagiliran tugas ronda. Saeutik henteu naon anu kajadian dina peuting ieu urang teh kudu ilu tanggung jawab kana hal-hal anu tumiba. Da ku sabab kitu urang nepungan tua kampung wae mah. Urang laporan sugan jeung sugan aya pamanggih ti tua kampung kumaha-kumahana keur lengkas satuluyna tah. Oge urang ngadedengekeun bisi aya korban deui atawa kejadian anu tumiba tah. Kitu cenah cek Marno. Manehana ngusulkeun ka sararea pikeun nepungan kamarna salaku tua kampung atawa pupuhu di eta lembur. Hade kitu ogenannya. Kumaha atuh? Arek sararea wae ka ditu. Nya lamun bisa mah ulah ditinggalkeun kabeh atuh. Kajenteng di dieu mah si Uju tah jeung si Usman urang cuang ka ditu duaan. Nya hayu atuh. Cicing junya maneh di dieu ya di pos ronda. Moal aya naon ieu lah di cicing mah. Tah jeung si Usman di dinya. Nya Kang. Kuring mah kajenteng di dieu lah nya hareupan dulukan aya naon-naon mah lah. Dibabet we ku ruhak ya. Kitu cenah cek Uju. Bari gek manehna ngadeukeutan durukan sabab karasa tiris. Ayo atuh ari kitu mah Kang. Urang ayeuna we lah gedor we ta imahna bisi geus talibra mah ta tua kampungna. Hayu nya. Geus badami kitu mah Marno jeung Ijan terus ninggalkeun gardu ronda ngajugjug ka imah Marna salaku pupuh lembur. Urang gancangkeun ieu carita anu duaan geus tepi ka hareupeun imahna Marna. Jegug harita teh digogogan ku anjing. Gebeg Ijan teh reuwas sabab apal anjing tua kampung masuk nyerenteng nyampeurkeun bari jeung ngagogo. Aduh Kang. Si anjing tah ngado nyaring deui ka hayang teh sing tibra atuh. Heesna bari jeung ngimpi. Nah, teh jol-jol garawak-garawak atuh. Da kami malain bangsat. Arek laporan ya kadudungan sia.
Gitu cek Ijan. Bari melong, bari jeung muringis, nempukeun anjing anu terus nyamperkeun ngagogogan ka manehanana. Ahna ting, ari maneh Jan? Sok kawas ka manusia bae ngaranna ge sato tuh. Keun bae da moal naon atuh. Ngan saukur kitu we ngagogog. Da kabisa ge ngagogog atuh. Nya sok atuh burukeun ketrok pantona tah. Supaya tua kampung teh buru-buru hudak. Leuheung we tah meureun digebahkeun bogana. Bisi nyarenteng ya, nyamol kana bitis. Hehe. Soak kuring mah ku anjing mah. Kitu cek Ija. Geus kitu, Marno ngoroyong ngadeukeutan kana panto. Sanggeus aya di hareupeunana terus keketrok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Marno keketrok sabaraha kali. Tapi ti jero teh nu nembalan tayoh nama pangeusi imah teh keur tibra-tibra nasar. Tapi Marno teu putus sarepan, terus wae manehna keketrok sabaraha kali. Patua, ieu mah abdi ronda patua, ronda. Cik Marno harita teh teu lila kadenge sora anu leumpang, terus ngadekeutan kana lawang panto. Tapi samemeh dibuka noong heula. Si horeng teh Marna salaku tua kampung. Ai, sugan desa, kelanan atuh. Kitu cenah cek Marna. Bari kelotrak, muka kunci panto. Trila brai panto teh muka. Tuluy Marna teh, ngareret kana duaan. Oh Marno, kagiliran ronda ayeuna uja. Oge jeung saha teh? Jeung Ijan? Hah, samohon patua abdi tah. Sareng Kang Marno ena teh kagiliran. Oh, yap atuh ka jero yap. Urang bari ngopi teh mah tiris ye. Tibra beuteut teh sare teh kapulesan, carape tas di sawah pugu. Sok ka jero. Cik tua kampung, nitah ka jero kana dua. Nya geus kitu manu duaan teh teu talangke terus wae arasu. Giek dari yuk di jero imah. Samemeh dua ronda nyarita, Marna ngagudagkeun anu jadi pamajikanana keur nyuguhan dua ronda. Nya teu talangke. Ambu Marna teh hudang terus nyadiakeun ci kopi jeung lalawuhna geus kitu disodorkeun ka nu ngariung di tengah imah. Sanggeus kitu Marna terus nyarita ka dua ronda. Kumaha ieu uja ngahaja ieu teh ka dieu keur ngarolis lemur atawa kumaha ieu teh? Kitu cenah cek Marna bari melong ka Marno jeung ka Ijan. Nu mawi teh kieu ye, patua, abdi teh tadi teh giliran ngarolis lemur. Nya nu dituju teh rada ka lemur kidul heula abdi teh. Terus kumaha? Nya saterasna mah abdi teh teras we duaan tah. Karasan tadi mah abdi teh nuju ngarolis lemur mah sareng uju. Da ayeuna ka dieu abdi teh disarengan sareng Ijan gitu. Terus tah pas tadi dugi kacaket pabrik aci didinya teh enu ngalebat nya teras we ku abdi teh dibujeng sareng uju teh nya ari lalakon anu jelas nama kieu ieu teh patua ye. Kitu cenah cek Marno. Bari barabat manehna teh nyaritakeun kaayaan jeung kejadian mangsa harita manehna keur keliling ngarolis lemur. Kabeh dicaritakeun teh nu kaliwat. Ari Marna salaku pupuh lemur ungut-ungutan. Bari jeung kumecrek sagala rupa. Sanggeus nyaritakeun eta kajadian, pok deui Marno teh nyarita. Janten sakumaha nu tos diobrolkeun ku urang sarerea tah. Patua basa di balik kampung teh. Nyata pisan eta mah anu kapanggih ku abdi teh. Tadi peuting bener pisan eta mah tah. Bener patua. Alah. Kumaha atuh geus gejang? Geuning bisa kitu nya. Hutan teh, eta teh jalma teh nakamana atuh sugan kaburna? Ya eta, jalan kaburna teh kapuntaseun lemur jiga nama. Kitu patua. Jeung di lompatna teh manis saset, tarik pisan. Jadi teu kaburu kaudag ku abdi, da bubuhan langsung bleng we poek eta teh. Pakreup alam teh, langit ogenan poek. Kitunya nya ayeuna mah geus wae eta jalma teh
geus pugu bener datang ka lembur urang jeung deui kabur peuting ieu keneh. Tapi ayeuna mah urang teh kudu leuwih waspada kana ngajaga keamanan lembur. Tah ayeuna nuhun aranjeun geus laporan ka kuring. Wayahna kudu terus maluruh ka sakuriling lembur. Bisi wae aya tapak-tapak anu nyurigakeun pikeun jalan panalungtikan urang. Sok ayeuna mah ngaropi heula. Tah engke beres ngopi geus reureuh urang mangkat babarengan. Oh, mohon atuh pami kitu mah. Abdi bade ngopi heula ya sakedapnya ditampi teh ya. Mani asa tiris ongkoh. Ceuk Ijan bari tuluy nyeruput si kopina. Kitu deui Marno harita teh nurutan. Sabab karasa kumanehna ge hawa beuki nyecep tiis. Nya sanggeus nyeruput si kopi mah karasa rada haneut kana awak.